Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Haduran alhamdulillah tepang dangu deui sahareng Mang Maman. Mabaraya sadayana sararehat mugia aya dina ginanjar kawilujengan sareng aya dina panangtayungan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang ngadongeng deui neraskeun hanca garapan dina carios kalayan judul Ciri Buntut Nalu. Karangan Bapak Entang Sumarna nu diropea tanapi digarap deui ku Mang Maman. Mitra kaum dang, upami telepat hanca waktos dinten kamari teh dugi ka tambah harita ngadenge anjing babaung di astana belah ti kidul usok matak nambahan keung ledug siga haseup mulek gedena keur megati hareupeun si kalong bari malenghir siga nu keur meulem menyan. Ugi kadinya nya baraya mitra kaum dangu hanca waktos dinten kamari teh kumaha lajengna sok marangga kasadayana. Oh, ayeuna mah lamun ieu Hasyim ngajajaden jurig ku aing rek dipedios ya. Piraku teu modar 2 kali ku pelor mah. Bray. Eta haseup tuluy ngabelegbeg bodas ngabadega megatan jalan. Tur. Pestolna dibekaskeun ka jurig nu megatan di hareupeunana. Nepi ka beak pelorna, tapi eta jurig buntut nalu nu keur mamawa tambang dina beheungna mah harita henteu nanaon. Cilaka pelor beak ari jurigna mah keneng tetara ku pelor. Si kalong naragdag hadena bari harita undur-unduran ka tukang gaclok jurig buntut nalo ka hareup. Cenghok si kalong reuas durugdug mundur ka tukang getruk keneungna kana tembok geus henteu dirasa deui ku manehna. Baka tinggilan enjo nu ngeleletahna ngambai sajengkal bari matana molotot teu ngiceup-ngiceup. Harita sora anjing manirageg manting teu lila jol-jol nu lalumpatan kadinya. Ronda malam jeung hansip ereka lantaran geus kaondang ku sora pestol. Si garong nyocolan paisan bebeja sorangan pakarang makan tuan. Karek ge loba jalema ing kadapruk kadinya. Harita mabiut ngagorowok di jero imah. Tolong, pacat, bangsat, goreng garing, garong, tulung. Harita barang jol loba jalema kaburuan kasampak jurigna lo geus eueuh.
Ditembong kalangkang na acan. Kuno daratang rek nulungan mah. Ngan aya si kalong nu harita kirmulan kasima ku jurig buntut nalo. Mitra kaum dangu, gancang na carita, harita kabeh garong nu genapan katang kepaseh kuronda. Didinya jeung hansip dibantu ku rakyat wewengkon. Eta tuluy peuting eta keneh digiringkeun kanu wajib. Aduan jeung kulawargana salamet katulungan. Kocapkeun dina pamariksaan dinu wajib. Kalayan cukup saksi buktina. Barang-barang nu berharga nu geus digembolan ku garung. Duit aya 30.000 na. Sarta mawa pistol jeung pakarang sejen. Nganyatakeun yen eta teh garong tulen. Ki Bohim jeung Japar oge mitra. Kasambat malah geus katangkep di imahna. Manehna kabeneran can kabur lantaran teu nyangka bakal kajadian kitu. Anu karunya mah Haji Juber dituduh bari diambat yen manehna lulugueuna. Nu jadi otakna kajahatan mah da manehna nu nitah maling nyeeni jeung mergasa ka adun teh. Aduh, harita kapaksa jadi tahanan wajib. Sanggeus beres pamariksaan, kalawan saksi bukti jeung pangakuanana eta nu ngalakukeun kajahatan teh. Kabeh geus nampa hukuman ti hakim anu satimpal jeung dosana masing-masing. Barang-barang anu dipake di pangadilan harita mah geus kapemilik deui ku kulawargana mabiut. Mata kuatir mah ku Haji Juber kapaksa sorban jeung pamajikanana nu limaan jadi pajauh-jauh tina asal panas hate. Jadi panasaran ka Nyi Eni nu saurang tungtungna nyilakakeun ka sararea. Harita karek cerik mata cerik batin. Hatena ngerasa kaduhung make ngalakukeun gitu. Mending mun diri Nyi Eni geus kahakan diteureui buleud mah moal matak nyeri teuing meureun. Uguh oge ari jadi jalma hianat ka batur mah biasana oge sok kitu. Rajin kaduhung geus kajadian kaboke Rusiahna. Tapi lamun can kaboke Rusiah mah asa aing pang akang nabai. Marukan hukum polah teh kumaha. Mokaha bakal cilaka nafsu nu mata kaduhung. Badan anu katempuhan anu matak segala rupa kalakuan teh sing ati-ati mimitina. Sabab lamun jelema ngalakukeun kajahatan sakali boga untung gede, salawasna sok kangeuneunahan deudeuyeun hayang untung jalan enteng. Anu maling lemes, anu maling kasar, anu telenges kabangsana, anu koruptor alias bapa mading jadug keur kapentingan dirina pribadi bari ngaruksa ka nagara ngarugikeun ka rakyat. Nah henteu aringeteun kana hukum bola, henteu areling kana hukum karma. Astagfirullahalazim. Cing atuh lamun benar-benar ngaku umat Islam mah gira saladar tur alering. Sing boga kaera ku balarea, sing isin ku Rasulullah, ulah ngahianatan kabangsaan jeung agama,
naha teu taat ka parentah Allah. Peperihun ngaji ngabakti, atuh sampean teh henteu cing atuh ulah harita teuing, cing eling kana perjuangan bangsa jeung agama, cing nyaah ka nagara urang nu meunang nebus ku umur ku keclakna cimata jeung tetesan getih sararea. Lamun geus eueuh bangsat-bangsat di negara Indonesia, geus sirna kabeh sifat-sifat pamaenan jeung panyelewengan dihin pasti anyar panggih. Tangtu moal aya rakyat anu kalaparan, moal aya nu ngagogoler di emper-emper, moal balatak di kolong-kolong sasak. Auzubillahi min dzalik. Nah hirup manusia makeleh ku manuk piit, geraprak atuh laksanakeun gugu hukum-hukum agama jeung dari gama, pangadilan anu saadil-adilna, ajaran Islam anu sakitu sucina. Lamun geus jadi sampurna sagalana, pasti hurip Gusti waras abdi, subur makmur loh jinawi, murah sandang pangan, nagara kerta raharja, tug langgeng nepi ka yaumal kiamat. Beureun tajuk jadi pinuh di masjid-masjid haririn ku manusia anu takwa ku hadirat maha suci. Muga-muga Gusti Allah marengkeun baring supagi nyubadanan maksud hade, pangjajabkeun pangariksakeun pangnepikeun kanu suci, pangyadarkeun kalakuan jalma goreng, pangmegatkeun akhlak setan sina gagal henteu jadi. Eling-eling masing nyaah katurunan, ramat lancah dina hate, lami Musa dina bayah geraprak, atuh sapukeun ngarah sapuk sararea, nu ngajewi dina mata, ngagegedeg dina angen, basmi ulah ngajang ngari, sing musnah bersih kabeh. Sabab di zaman kiwari bisa milang dina curug, saha nu teu resep parasang kana buntut, rek iraha sadar insaf, pantok sawarga geus muka, cawisan umat nu eling miceun sifat kasalahan anu teu widi nu suci. Geradangu ku sadaya, kudu ngaos kudu nguping, jeritna para pahlawan anu gugur heulaaeun urang, mulang tanpa tutunggul ngabelaan lemah cai bangsa jeung agama. Jumerit di alam kubur, lamun didangu mah ieu, iwari kuring geus eueuh gugur tengah medan laga, mihape kasararea, ieu lemah cai kuring nu menang meuli ku getih, nu menang nebus ku umur, ulah kaancroman kotor, iwari kuring geus eueuh ninggalkeun ruruntuk tulang, jeung taneuh beureum sagunduk sakitu kuring ninggalkeun, omat ulah pajorewat marebutkeun beunang kuring, hade kaancroman goreng. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Mitra kaum dangu, ayeuna hayu urang nuluykeun hanca deui. Poe teh asa nyerelek nutug ti wetan ka kulon, manimeh henteu karasa ku anu ngarandapanana,
Kajadian mabiut kagorengan oge harita geus cepeh malah adun mah harita teh geus jag-jag deui sabihara bihari. Ngan manehna teu weleh tanda tanya dina hatena. Saha anu geus nulungan waktu keur diburuan teh? Nepi ka harita manehna lebeng pisan. Woleh teu nyaho sabab waktu kajadian jurig bahanali datang kapan manehna mah harita teh keur kapaehan di juru pager. Tapi nurutkeun pangakuanana si Kalon jeung si Jang korang basa dipariksana, majar manehna teh geus katulungan ku metohana. Anu waktu harita geus jadi arwah marakayangan betaheun keneh aya di dunya. Komo lamun nurutkeun katerangan di mabiut jeung Nyi Eni mah cenah dina waktu anak keur ditodong ku si Kancil di imah keur ngumpulkeun barang-barang berharga di kamarna babarangan jeung Nyi Eni. Ari si Kancil harita teh keur nodong di balik panto kamar. Nah, damani teu kanyahoan ngajeritna heula. Eta si Kancil teh ujug-ujug gebru bae nambru pestolna ngaceng ka kamar. Gap dicokot ku Nyi Eni. Ari si Kancil kalah kokosehan bari peureum matana ge. Siga tas aya anu nyolok mata bae, kaciri mani jeung gigisik sagala rupa, nepi karambai cimataan. Oh, haram cadas ya. Saha anu nyolok mata aing teh ha? Jeung mani bau bangke kieu kara liang irung aing. Cenah bari ohek-ohekan ongkek. Eta lengan aing deh. Usaha bieu dicapakeun nepi ka pestol geng hacilang. Teu ngomong sia Garong, hayang hirup atawa hayang paeh. Tadeuleu ieu kucubung pestol deuleu ku sia rek ngakan kana hulu nu bogana. Omong Nyi Eni nyentak bari nodongkeun pestolna ka si Kancil. Mitra kaum dangu, atuh si Kancil maksakeun maneh beunta bari ngareret heula kolebat tempong congo pestol nyantong kira-kira sameter jauhna ti manehna. Rek ngalawan teu wani najan ka awewe oge. Ari mawa pelor paranti nyabut nyawa mah kuriak umurna tanpa pamitan dina ragana mun ngalawan mah. Hayo sia Garong, hayo angkat leungeun sia teh ka luhur. Mun teu nurut awak, mun teu nurut awaskeun ku sia ayeuna ge ku aing di pestol jeung teuing paeh oge. Kajen teuing paeh oge. Dadi imah aing ieu bukti sia keur ngagarong. Ceuk Nyi Eni bari ngamang-ngamang pestolna. Trek kadenge koncina dibuka. Atuh si Kancil ngaranjug sabab hartieun lamun koncina geus muka. Trekerna ditoel ge saeutik tangtu ngabeledag pasti sirahna tos blong. Jung aneh deui cenah. Waktu manehna rek hojah ngalawan, harita awakna asa pageuh pisan. Rasana teh asa rapet kana ubin. Siga aya anu nindihan kunu tiis jeung bau bangke. Tapi teu tembong wujudna. Nya tungtungna mah nepi ka beunang diborogod ku mabiut. Sina nua kaera gerang di talian ku nini-nini. Wararane tapi buktina gitu.
nya arek ngomong kumaha deui di kumaha da geus kasorang. Tah itu anu araneh waktu harita atuh kabeh ge jadi buah pamikiran adun. Jorojoy boga sangka anu pasti yen eta nunulungan teh arwahna bahnali mitoha manehna nu keur marakayangan nyawa anu tanpa panggoan lantaran ngarasa watir jeung sawajibna ari kamitoha. Sanggeus manehna mikir anu saasak-asakna geus gilig dina hatena arek ngayakeun syukuran kahadirat ilahi. Maksud kahiji nyalametkeun ku tetulusna kagarongan sarta eta duit anu 30.000 tea nu rek dibawa ku garong mending ge dipake hajat. Demi maksud nu kadua mah ieu anu mumundalna nyaeta rek ngayakeun pangawasan 7 peuting ngondangan para ustad, para mubalik jeung para ajengan khususna hayang nyampurnakeun rohna bahanadi anu keur marakayangan keneh. Maksud adun mitra kaum dangu maksud suci keur ngabelaan mitoha anu kasangsaraan nyawana teu bisa mulang ka asalna ka kalangna kalanggengan. Dasar tujuan nu mulia keur ngabelaan kakolotna ngajait turunanana sangkan bisa mulih ka jatining beuti ka akar babaran asal kagalih ngalihing budi amparan anu sampurna. Cag mitra kaum dangu urang tunda kaayaan di lembur babakan nyaeta adun anu keur ngayakeun persiapan ngondangan para mubalik anu geus warawuh jeung manehna lantaran adun mah santri tulen. Ayeuna geus meujeuhna ngagilir urang nyaritakeun nu belah kulon deui nyaeta pamujaan di Warudoyong teh nu pernahna sakiduleun Situ Aksan. Sanggeus saidah lilana atawa 100 poe harita kaayaan didinya jadi sepi ti iseun pisan. Mimiti anu ngaradon mondok teh corencang sabab nurutkeun galur catur mah ilaharna. Ari bangsa ning ririwa mah ayana teh ngan saukur 100 poe lilana teh. Itu nurutkeun anu percaya keneh kana tahayul mah. Beda deui jeung bangsa ning jurig atawa ning dedemit lamun teu dipindahkeun atawa teu diburu-buru disampurnakeun dituduhkeun kana jalan mulangna moal leungit di hurip hirupna anu tanpa wujud teh. Mitra kaum dangu, baraya kaum dangu, kaayaan di Warudoyong sanggeus kajadian jujurigan anu dibabari ku jurig enyaan. Di waktu harita didinya jadi simpeh eueuh nuriweuh ting corowok deui siga poe nu munggaran. Sabab dina peuting eta mah geus leuwih ti 100 poe lilana. Duka teuing ka mana eta ririwana sodik jeung sakur teh pindahna. Nah tuluy sampurna ka mana? Wallahu a'lam. Duka teuing mun pindah ka pakarangan raresep kana pasang buntut nalo mah ngarah deukeut ngabobotohan meureun atawa balik deui ka imah pangarang.
ngan hadena bae teh terus nuturkeun ka para mitra kaum dangu. Lamun seug terus nutur-nuturkeun mah wah mana teuing cilaka nu ngaraos oge jadi resep pasang buntut duka tahanu ngupingkeun masih keneh aya anu resep kana buntut aya duka kateh teuingnya mitra kaum dangu. Da eta mah gera pasang buntut manis sok poho kana nanaon tara inget kana hutang sanajan isukan arek digantung oge. Ih sok kapopohokeun bae. Ngan ieu mah lain pasang buntut nalo cek Abdul teh mah pasang buntut mobil anu bisa ngiceup teh kulan nu sok kabuhulan mulan. Mitra kaum dangu, waktu harita kaayaan di waru doyong ngan tinggal waru nu doyong na bae dauna katebak ku angin ting keresek di sarada siga nu haharewosan nu angkat wilujeng angkat pileuleyan jejer useup ngerenyed seot teu tembong. Kantun waru nu ngajentul waruga katebak angin leutik lilimpungan angin bawana ngajadi lain angin nu biasa sasari dihinsing panggih wujud rek di mana jentul rek diri rek kamana balik badan rek kasaha muntang miuni kalakai-kai rag-ragna tanpa sasambat pati pepentasan hurip. Kitu carek silokana kaayaan waru doyong pulih saasalna deui ngamuncang labuh kapuhu kebo mulih pakandangan. Jurig anu nyiliwuri setan anu milu mijah genderewo newo-newo iriwa nu ngalelewe nu saban peuting ngalayang harita mah geusirna musna ilang tanpa lebih ngan kari waru nu doyong harendag katebak angin siga anu keur gugupai ti balat pedah paturai jeung anu ngeusianana. Mitra kaum dangu baraya kaum dangu di waktu harita mah waru doyong teh geus taya nu ngadon jarah ngadon mondok deui jadi tiiseun mulang ka asal mun dibeurang ukur pangulinan budak angon atawa anu ngaraliwat rek ngurek ka belah kidul mun ti peuting jadi pangulinan janggerik ngadon di sarada ngan kakapeungan sok aya nu ngobor belut kadinya atawa nu ngobor bangkong hejo ngahaja ti Sukahaji Mang Maja nu dagang laja. Kitu kaayaan di waru doyong harita beurang peuting jadi simpe sorangan sakotret kayu api jajana jadi pamujaan ku tukang parasang buntut teh. Kulantaran didinya geus taya caritakeun anu arane ayeuna mah urang liwat bae keur naon dicaritakeun oge bisi kasiku ku jurig bareman sok matak nambahan panjang buntut. Harita mah di jalan eta teh geus teu loba dedengean deui nu ting corowok ti peuting tina waru doyong teh
geus mimiti simpe jempe balik deui ka zaman katukang. Ngan duka teuing ari nu sok parasang keneh buntut nalo mah duka eureun, duka terus maju keneh. Nya meureun ari nu resep keneh mah manan kapok kalah gawok moal kabawakeun ku warudoyong rek runtuh. Eueuh didinya meuli kode mah di sisi jalan da loba nu dagang sanajan bari ditipu oge. Percaya bae da resep. Kajeun teuing tukang dagang kodena jelema sangsara sarta saumurna can meunang pasang meneran kana angkana oge. Da bogoh da resep da nyanduk hantem komo terus meuli kodena. Kajeun teuing kode jongklok geus ruksak pasang jadi tarjan kota. Noyod maju terus rek maturan bangsa galandangan meureun atawa rek jadi jelema zaman batu deui ukur dicawet puri kieu. Manan sadar mah kajeun teuing jadi ingkong nu rabok anti tukang cukur. Da eta itel tarjan mah orang kuat dan jagoan. Hadena mah tuluy kawin ka anu Nurmi urut pamajikan Haji Juber nu harita geus gelo kaedanan ku salakina dihukum lantaran nitah ngagarong tea. Gara-gara jurig buntutna lo jelema loba anu terusang sara jeung cilaka kabaud ku kerud kausap ku setan dijongklokeun ku korod di pagawean loba nu malencing dina luhur meja katungkulkeun kunyieun rumusan kode di imah mimiti getol nyaring kutrat kotret siga heueuh keur mecahkeun kode bae. Cag urang tunda kaayaan balarea ayeuna caturkeun Abdul anu karek balik jeung pamajikanana tas ngalongok lanceukna nu gering balas diudag ku jurig buntutna lo tea. Harita balik geus burit pisan pek nyimpang heula ka imah nu kolot sakedeung itung-itung jajab bae jeung pamajikan nu ngorah. Da harita teh manehna keur bagean di nu ngorah. Mondok we di dieu atuh Cah, ceuk nu kolot bageur jeung akuan pisan. Kumaha akang we Cacah mah ceuk? Jawab Cacah bari seuri. Tung, mondok ayeuna Cah. Keun bae sejen waktu deui urang mondok di dieu mah. Kapan urang ngakurkeun angka 15 teh? Puting ieu teh. Penting walilat. Bisi kaporotan teu bisa lalajo tipi di Sukahaji. Ari moal mondok mah di dieu. Hayu atuh urang uih Kang. Omong Cacah bari ngareret. Nam atuh Cah. Ngan ece mah mi HP we. Bisi eta nu ece teh jadi ruksak. Sing sabanda sariksa ari pada butuh mah. Omong nu kolot bari seuri ngabanyolan. Ece mah sok kitu. Jawab Cacah bari seuri. Moal atuh ceuk, moal di seepkeun sanaos di kolomohan oge. Da eta mah barang paten ka luaran pabrik Adam. Kalah heureui salaki keur bingung teh. Omong salakina.
bari rada nyentak, padahal dina hatena mah bungaheun. Nenjo jeung maruna akur teh malah make wani babanyolan kitu sagala rupa. Ayo, anggol cah, urang balik bisi kapentingan teuing. Abdul ngajak balik bari Jung nangtung. Anya cah, bisi teu kaburu gelut kegera. Omong nu kolot ngocok. Boro-boro bisa gelut sakitu boga lanceuk gegering kitu mah bingung nu aya. Bisi kumaha onam rumpak caringin di buruan masa anu nyaho. Puguh. Bener bingung anu sok resep mah nya cah. Itung-itung ngabang berakeun kapusing. Cik nu kolot ngocok kene. Mitra, cacah mesem tengah jawab nanaon. Nyi, sing ati-ati di imahnya, kade ulah ditinggalkeun ka mamana. Ari keur eueuh emak mah, suara anak di imah mah bisi aya panca longok. Akang jeung cacah ayeuna rek balik ka wakaf. Ceu, atuh cacah permiosnya gambil sanes waktu cacah ka dieu ngahaja ngandon ngalongo ka ece. Nam atuh cah ngan kadewenya ulah tarik teuing ngabosehna bisi onderdelna rusak sing perjanten we ceu ka cacah. Omong nu ngora bari mesem kaisinan kumaru. Bungan hayoh bae dikocok di banyolan. Harita kene, mitra kaum dangu, Abdul jeung cacah geus mulang ka wakaf. Ditutup kunu kolot bari rembes cimata. Mana horeng di luarna we nu suka siri jeung maru teh. Dari dina hatena mah ngarasa nyeri saha nurek suka kanikmatan direbut batur. Engke lalakona bakal kagambarkeun dina hanca anu pangenggalna sambungan jurig buntut nalo anu judulna Jurig Tumpak Kuda. Kang Abdul, teu sangka ari sangsarana babarengan jeung abdi. Tapi ari dina sesenangna mah jeung batur. Itu gerentes hatena Nyi Ici. Bari nyusutan cimata nu ngalembereh mapai pipi. Paribasa bongan teu boga anak, beuteung abdi hapa. Ari nyandung masugan we ka sorang boga anak, boh lalaki boh awewe. Harianeun teuing, ari milik abdi mana kieu-kieu teuing. Anak teu boga kusalaki dinyenyeri. Gebrug mendetkeun panto. Oloyong ka kamar gebut mebetkeun maneh kana kasur nyegeruk ceurik ka nyenyerian. Harita geus nincak bulan puasa. Ninggang di jalma henteu boga mah alias rakyat nu miskin. Sok matak walatir pisan. Tembung dina nyiar kipayahna pikeun kaperluan hirup. Manis sakitu popohoanana dug hulu pet nyawa keur ngabelaan rumah tanggana teh. Malah ari sakapeung mah aya nu ngaromong kieu nu bakuna kadenge ti jalma sangsara mah. Kahayang kuring mah liwat poe lebaran teh ulah make nu kitu deui. Sabab ieu iga burung maningal rasa sakieu pasiksakna
ngabelaan anak pamajikan teh. Kecap kieu geus ilahar munggah ti jalma miskin mah seunggah keur ngasuh hirupna boro-boro kana pake dahar ge seuseut diganjel bari dibubur di enceran ngarahmahi siga nu hirup senang gedong sigrong mobil herang sarta dahareun teu kurang bro di juru bro di panto ngalayah di tengah imah pakena ginding jeung gandang lamun nyang hareupan poe lebaran hatena bunga guligah teu siga jalema susah samarempa bari luhla boga duit ngan saeutik henteu mahi kana nanaon sugan bae aya milik dipasangkeun buntut nalo ari eleh manehna ngegel curug kitu biasana di kampung anu deukeut kana bandar mah hese dieureunanana darasana susuganan aya milik bisa menang padahal leuwih ngaruksak mending meuli ceng-celengan di pasangan saban poe mun geus pinuh anggap menang buntut nalo gerapek sugema hate baraya mitra kaum dangu waktosna parantos teu kabujeng cag urang tunda enjing urang lajeng deui insyaallah enjing dilajeng deui mitra kaum dangu baraya kaum dangu atur nuhun kasadayana anu parantos ngadangukeun ina padaran dongeng Mang Maman atanapi carios Mang Maman mung hapunten sadaya kalelepatan kaluluputan sareng kakiranganana mugia kusadayana dihapunten atur nuhun sakali deui anu parantos salasreb jeung anu parantos satyana mung sakitu bae wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.